Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Imas Febriani ti kelas 12 IPS 2. Tina kesempatan ieu abdi bade maca warta ngeunaan longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nyebabkeun puluhan imah ruksak kulantaran katerjang banjir. Di Kampung Ciputih Tongoh, Bogor, jamaah 3 Januari 2020 katembong imah-imah nu aya di deukeut Gawir kaurug ku taneuh ngan saukur sababaraha di antarana anu katembong bagean hateupna jeung sababaraha deui rata ku diurug ku taneuh. Aya 30 imah nu kaurug ku taneuh eta sakampung ngan saukur di dieu aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu ukur katempo hateupna hungkul ceuk salah sahiji warga di dinya. Husni nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebab kajadianna dina poe Rebo kaping 1 bulan Januari 2020 isuk. Samemehna di mimitian kulini di sakitaran jam 4. Ari mimiti kajadianna mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimitina longsor teh sakitaran jam 5. Sanggeus abdi salat subuh, terus taneuh langsung ambrul. Longsor ngurug imah-imah nu aya di dieu, carita Husni. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi di imah-imah tetangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Salain ku sabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Rupina kursak kitu warta nu ku abdi didugikeun. Kapayuneun pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.